Saatnya canggih guys. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh. Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna, aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayeuna mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh, Mama di jero sumur. Mana euy? Koyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa atuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urengih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideng kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada kitu mah. Lawan we bu. Tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu. Ku abdi orang jagi di dia. Daniel. Naon atuh Jack? Tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang?
Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Saurna mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sekolah deh? Sami Pak, abi oge besok kamari. Besuk saha deh? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina ke keset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak kadia Pak. Naon Jang? Ya Udin maca. Ai BBM teh sato naon Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik cenah Pak. Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon bet putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap Mang. Somai? Mang sekedap. Macep, beda meser naon? Mang ari ieu naon Mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya Mang. Iya aya, ieu tahu aya, ieu tahu 300. Bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana Mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi nareuseulah ka Mang. Ai tahuna meserna di mana Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang Mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomayna tos lami tacan Mang. Ieu mah meuni kieu hideung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya Mang. Aya, sok. Bade sabaraha hiji ge sok sabaraha? Ai baso alitna aya Mang. Aya, sok bade sabaraheun? Nah, da abi mah teresep sambal Mang. Nya antos atuh sok eta ya naon wae Mang. Nya geus nya nya ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraeun? Ah henteu Mang, abi mah narose. Nun Mang. Nah. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Tadi ical Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau selaku ibu dipeser, wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang tadi ical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa Pak. Itu
Itu apa Pak? Ini aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyoba bohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok. Da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang? Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katu mana ari aya, Mang? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih Mang? Ari buah si malakama teh? Ya, Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Talaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalaunan. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si ganu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higel jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin.